kuring minang katidulan kakak salam kaliwat minang langit tetapan yang akan semua pangabaktos Gusti mengatakan kalian kabigahan Gusti Aisyah may rusuh-rusuh tayo ngomong deh supados tere tareh naon tere gajihan calukan batu-batur boros bis beres bos dan boros bis oh iya hilap karusuh teuing siapa jadi gitu tenang bes tenang bos nih tenang bos hey my brother everybody naon come here naon come here teh let's go teu ngalalarti kemon komo eta kesindang iya gitu kadieu anjing deuk torobolang kotara balik begitu ayo ngomong salah wae nahnya nah si anjing sugan temuan nyusul aduh pada ditinggalkan ku elep si goblok ya halah aing dari nama hayang tenang hirup teh aing datang sieu mah asam lambung naik deui ya wah balik aja kan kunaon hah kunaon anjing di baheula ke apa budeg anjing deh wating cager tapi ka kiamat ge mau cager-cager ceulina di beton di goblok iya alah ketika aing nanya saha nu maot aja klasik anjing teh bapak maneh maot ubaran ku tutut hakan tutut jeung balogna ku sia wah gereja tepung dah budak juga goblok eta resep aja deui nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima bulan tuh cek aing oke cek aing ge budak aja Gusti tong dijawab percuma kacape-cape mending meser obeng geraun obeng rojok cerita Tuhan yang akan semua pangabaktos Gusti oi diterima sih deh iya aduh kata minta tolong ke aing geranya minta tolong geranya segede-gede ke aing geranya acan goblok gelak tuh kekare gedek sih teh kumaha geranya tembok ya ayo aku menunggumu ayo gitu tinggal itu si gaji kerana ayo lihat jangan sungkan ayo ya cek aing ge nyahoan sok lalajo na YouTube aing teh apa dulu waduh jing sungut siap bau bangke sungut siap bau bangke alhamdulillah tersangka iraha naon anjing jo iraha we lain iraha sungut sia bau bangke bagja ka urang mana kawina anjing eueuh nu kawin anjing sungut sia bau bangke oh ka urang bojong Jai atuh ngadukung jisim abdi iraha kawina eueuh nu kawin saminggu deui jai atuh geura dilulur atuh upami bade nikah mah dipingit dilulurna teh ku sari bangkuang aing ge nyaho dilulur mah ku sari bangkuang is sanes ku oli sari bangkuang
ku oli mah sanes dilulur atuh eta mah kacilakaan. Aing ge nyaho anjing. Lain urusan dilulur eueuh nu kawin. Yes. Komo oli rem. Hayang pakem situ hirup. Bener-bener teuing. Insyaallah abdi ge bakal sumping ka itu alhamdulillah. Nya iraha bulan maduna. Eueuh nu kawin. Eueuh nu bulan madu. Sungut sia bongke. Nah, batu mah bulan madu teh ka Bali, ka Pangandaran, ka Lombok. Nah, bulan madu teh ka Oyo. Anjing. Atuh Oyo mah murah merintih. Eueuh nu kawin anjing, eueuh nu kawin kumaha anjing. Insyaallah abdi ge bade ka itu. Bulan Sumuhun. Sareng pasti sareng naonana. Oh, ngangge batik. Sae abdi tuh ngangge batik abdi ge jeung dudungannya. Tuh ceuk dudungan ge nya. Batik kumaha? Batik polos. Di mana anjing aya batik polos teh? Aya batik wacolakan teh polos teh kudu make batik. Naonana? Teu kudu make batik insyaallah. Beran? Sumuhun. Tuh dunungan ge bade jajab ka itu lahari naonana? Oh pasti kaul atuh abdi oge. Kaul da saeutik-eutikeun abdi ge tiasa ngalagu nya. Abdi ge boga HP abdi ge ngan nyeri HP abdi mah. Ongko anyar HP teh tapi eueuh soraan. HP abdi mah nya aing geter mah geter ngan didenge teh eueuh soraan. Lain urusan HP na ceulina anjing. Eta kitu sidang dosan ku abdi HP na mah. Nya lain HP ceuli sia mangpet. Naonana? Ceulisan maneh mangpet. Ih, nah mamawa pun anak. HP pun anak masalah da teu dibeubeutkeun ku pun anak banteu. Da teu ngarungsa pun anak mah ieu HP nya kitu. Meuli motor abdi teh meuli motor. Motorna mah alus anyar keneh diplastikan keneh. Nya ngan teu hirup-hirup. Ai maju mah maju ngan teu hirup. Klaksona ku abdi pencet-pencet teh disada-sada. Nya kenapa teh jempling? Eta kitu motor silent teh kitu. Lain motor silent anjing. Ceuli sia bonge anjing. Sumuhun eta kitu abdi parantos ka bengkel nya bengkel teh kudu diseurean. Nyeri hate atuh. Nya nyeri hate disangka budeg. Lain disangka emang budeg anjing. Sia teh budeg. Naonana? Budeg. Ngahina teh jelema teh ngamarukan haji mah di budeg cenah. Padahal mah urang mah teh budegnya. Nya. Dan tuh sakitu nang torengna maneh teh nanya ka kadenge. Sakitu tarik tuh dudungan ge kadenge. Kayak tuh hiji-hiji abdi lieur eueuh nu ngomong anjing kitu teh. Deuk anjing. Bulan teu ngomong. Tapi nada majih si abdi nyangakeun simah pangabaktos. Kahunyuk panjenengan Gusti Prabu. Mugi katampi kalayan kabingakan nyajangnya. Mugi salirak leah manah. Nampi pebakti tikula itu keayaan nana. Ujas tuti sampean tak terima. Kumaha diterima. Hatur nuhun kana kasihanana saliratos nampi pembakti abdi. Mugi kasihan salira dibales ku umur bengalam. Dibalas ku nu maha suci salira janten jami anu soleh tur solehah mudah-mudahan sakinah mawadah sareng warahmah sami-sami kumaha sami-sami oh kitu atuh ieu teh aya pikir saha naon salira dina waktu ayeuna salira
nyata ngaging silingi sadayana paratus kari mengpulung tok karonyok tokar kaliung tali endeng Aisyah kemana karep itu kumaha eta pengening tagi rucing taya kotok dina gantar diriung kuadi beuteung wayahna ayeuna urang init ka negara Amarta bade naon ieu teh nyaeta urang maling hiji awewe anu ngaranna Dewi Utari iya ongko pergiwati tak eta poho aing pergiwati aing poho wajare aing da siang raja waya tuh oh pergiwati iya oh sae mangga ai pergiwati teh anakna Arjuna oh putrana Arjuna oh sae atuh Gusti da teh mageulis di mana salira penak sareng Dewi Pergiwati manehna sok live IG sok live TikTok oh gitu ya sok live jeung bunda korla disawer ku kaula teh ku kapal ku mau sae mohon da kapungkur mah Gusti lamun hayang ningali istri teh ngange ieu geuning ngange potret nya ini meulina IG baheula mah abdi keur bobogohan di make foto nya make foto baheula mah abdi ngirimkeun foto ka itu ka bogo oge ka abdi ngirimkeun foto anu dicekel ku abdi fotona teh dibuka foto nini na Gusti sedih teh nya baheula mah pan bobogohan teh lamun kana foto teh geuningan aya laguna lagu daon potret manehna nu kumaha potret manehna nu katampa minggu kamari di figuraan disimpen di HD anteng ditetep jadi batur dina simpe aduh indah melepesan teman hati potret manehna ditilik di sidik-sidik ditetep di bulak-balik ku manis bae Gusti nepikan nyeleket kena hati kieu itu Gusti anu bobogohan di kitu we dina potret nya nepi ka basyeuk protet di siuman nya nepi ka ledeh wabi teh potret teh Gusti dilaminating eta potret teh ayeuna mah dina HP we gampang Gustinya ye Firbendra barang nuju ayeuna imba wacana karasan aya juru talungtik anu bakal laporan pangapunten Blan saha ya abdi sama jaga abdi ulah mangga diterima saja upami di percantan mana me abdi Adi Chandra ya rekaun abdi pagawean selaku juru talungtik ya itu bulan juru masak kongko masak naon bala-bala ya gitu gaduh Alfamart aya laporan naon mulingakon aya jelema tiluan Gusti nu ciruga aya jelema tiluan sumuhun bulan gelapana oleh ditu saha luka gelapana oleh ditu aya jelema tiluan Gusti ku abdi ditalungtik anu hiji istri anu duana lalaki anu dua mah gararaga istri sareng pameget tuluy nu hiji deui mah jigana pangawalna Gusti
Jik tempoh wanyun. Wah, abdi pasti kurang tinggal kadinya, sok. Kurang tempoh. Allahu Akbar. Oh shit, aku mama tah teh. Weh, pan abdi mah juru talungtik lan. Abdi mah sanajan ti kadeukeutan, abdi ningali kutu di jero gubuk bisa katempo ku itu. Kutu kermeng ba anjing tah. Dijum. Nya, oh iya ulang tinggal. Ayo.